Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina degat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring mangga. Urang sami-sami neraskeun hanca carita tatar Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga diantos subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-60 genep. Sakumaha anu kauninga anca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar harita Ginggi anu ngajajabkeun lalayang teh nya ka Kijaya Perbangsa. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan di terasanan aku urang sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng janten landung pangbaberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-60 genep. Hati Ginggi ngangluh, pasti cenah nu duaan ieu teh Raden Banyak Angga jeung Raden Purbajaya nu keur ngintip teh. Hatena ngangluh teh sabab ieu dua jajaka dianggap caroboh. Lamun Kijaya Perbangsa boga pangabisa luhur, gerakan di luhur teh pasti bakal katohyan. Aya kaperluan naon? Kiogas Citra ngutus Andika peuting-peuting kieu. Ceuk Kijaya Perbangsa, aduh pangapunten, jisim kaula dongkap wayah kieu sanes diutus ku Gusti Yogas Citra. Tembal Ginggi. Ngan basa ngadenge jawaban Ginggi sarupa kitu Kijaya Perbangsa katembong reuwas. Ke saha Ari Andika teh cenah. Jisim kaula teh pun Ginggi. Lain eta maksud kaula teh Andika diutus ku saha cenah. Masih keneh katembong reuwas kituna teh bari luak liuk jiga nu sieun kanyahoan ku batur. Lain Andika mah bilu ka Kiogas Citra pokna deui. Sagala rupina tiasa kajantenan naha apanan di payunan umum mah salira teh dalitna sareng Gusti Yogas Citra. Tembal Ginggi ngadoja harita teh. Nya bener, sagala bisa kajadian, tapi Andika datang ka dieu diutus ku saha? Minangka nembalanana Ginggi ngudar kotak surat anu tidak tadi ngagantel dina sabukna. Ieu nyanggakeun cenah. Bari semu ngadeg-deg Kijaya Perbangsa nampanan kotak surat. Perlu dibuka ayeuna ieu teh. Teu langkung salira Gusti abdi mah. Kijaya Perbangsa ngahuleng heula ngan geus kitu jung heula manehna cengkat. Manehna muruh hiji lomari kayu anu aya di juru kamar. Tina lomari kayu Kijaya Perbangsa ngaluarkeun baju zirah. Ari baju zirah teh nyaeta pakaian anu dijieun tina anyaman wajah. Fungsina jangjang hareupan perang-perangan sangkan teu keuna ku pakarang seukeut. Sanggeus make baju zirah Kijaya Perbangsa mimiti ngadeuketan deui kotak lalayang harita. Ginggi rada ngeleper sabab lamun geus kieu hartina bakal kanyahoan yen kotak teh kungsi harita teh dibuka. Kalawan ati-ati nya ati-ati pisan Kijaya Perbangsa teh ngalaan engsel kotak ngan basa tutup kotak geus muka.
Awak Ki Jaya Perbangsa gewat ngadang heak ka tukang atuh Ginggi oge nurutan ngadang heak keun awakna nepi ka ngalagedai ka tukang. Eueuh kajadian naon? Kunaon Andika make milu ngadang heak sagala? Cek Ki Jaya Perbangsa. Isim kaulama nurutan salira da panyana teh aya marabahaya, tembal Ginggi. Bener Andika teh bawahan Ki Banaspati. Ki Jaya Perbangsa naliti bari panona seukeut. Ginggi ukur unggut. Apal naon pangna basa tutup kotak dibuka. Kau ku kaula kudu ngajauhan heula ieu kotak. Heuh apal henteu? Ginggi gideug leng Ki Jaya Perbangsa ngahuleng. Ieu kotak lalayang geus aya nu muka samemeh tepi ka kaula. Cek Ki Jaya Perbangsa. Ki Jaya Perbangsa neuteub seukeut deui ka Ginggi. Andika nu muka ieu kotak cenah. Ginggi gideug. Perjuangan urang teh kudu dirojong ku kajujuran. Saurang bae anu hianat cilaka keur sarerea. Ki Jaya Perbangsa. Ginggi cicing teu ngomentara nanaon. Ki Jaya Perbangsa mah tetep neuteub seukeut. Sakali deui kaula tumanya, naha Andika teu kungsi muka ieu lalayang. Omong Ki Jaya Perbangsa deui. Jisim kaula mah teu tiasa ngejah. Itu margina Ki Banaspati ngutus jisim kaula kanggo masrahkeun ieu kotak lalayang. Tembal Ginggi bari semu era sabab geus ngabohong deui bae. Lain era ku Ki Jaya Perbangsa tapi era ku Raden Banyak Angga jeung Raden Purbajaya anu keur nyumput di sedong hateup imah. Tapi paguneman dihandap jiga moal beres sabab sakumaha Ginggi ngangles. Ki Jaya Perbangsa tetep nuding yen Ginggi geus muka tutup kotak. Hiji jalma anu geus rek diaku salaku sinatria Pajajaran kudu panceg dina kajujuran. Lamun linyok, gedebul, gede bohong eta geus ngahina ka Pajajaran. Cek Ki Jaya Perbangsa. Di omongan kitu hate Ginggi panas sekaligus oge ngarasa era. Memang cenah aing teu pantes jadi sinatria Pajajaran, cek hatena. Jawab kalawan jujur, naha sia geus muka ieu kotak? Cek Ki Jaya Perbangsa. Ayeuna mah Ginggi ungeuk sanajan lalaunan. Ki Jaya Perbangsa melotot ambek. Mun kitu sia kudu kojor sabab geus hianat ka Pajajaran. Cek Ki Jaya Perbangsa bari harita keneh ngajorag ku peureub buleud. Eta peureub teh lempeng rek nyuruduk tarang Ginggi karasa aya hawa panas kana tarangna. Nandakeun yen peureub buleud Ki Jaya Perbangsa teh aya tanagaan. Tapi dina pandangan Ginggi tanaga nu dikaluarkeun Ki Jaya Perbangsa henteu hebat-hebat teuing. Itu sababna Ginggi teu asa-asa nyieun gerakan leungeun anu cikeneh rek nonjok tarangna harita keneh ditewak. Geus kitu dirames jeung dipuntirkeun balukarna awak Ki Jaya Perbangsa teh kabawa murilit. Sabab lamun manehna teu milu muntir tangtu leungeunna bakal mites murilit. Bari muringis nahan ka nyeri alatan leungeun katuhuna geus komper. Ki Jaya Perbangsa nonjokeun peureub kencana. Ieu gerakan tapis ditakis tepikeun Ki Jaya Perbangsa ngagoak harita nyerieun. Ayeuna manehna ukur sila bari sapasang leungeunna teu bisa ojah. Aduh, sia geus hianat ka Pajajaran. Aduh. Cek Ki Jaya Perbangsa. Kaula mah teu rumasa hianat. Sia geus ngarempak parentah Ki Banaspati. Kaula ge teu ngarempak parentahna, ieu kotak geus dipasrahkeun ka Andika, cek Ginggi. Tapi samemehna pusia dibuka heula. Ki Banaspati ukur nitah sangkan ieu lalayang dipasrahkeun ka Andika.
tapi tekungsi nyebutkeun ieu lalayang teu meunang dibuka. Ceuk Ginggi semunga bobodo maneh. Ngan bae bari nyarita kitu teh sabenerna awakna mah keur nahan kanyeri. Kumaha teu rek kitu sabab tatu urut katojos jarum racun teh acan cager bener. Jaba acan cager. Jaba cikeneh kudu ngaluarkeun tanaga jang meruhkeun Ki Jaya Perbangsa. Itu sababna dina ijen bieu Ginggi kudu langsung meruhkeun Ki Jaya Perbangsa. Lamun dibawa ulin awal akhir manehna anu bakal eleh. Ki Banaspati apal yen kaula boga pangabisa bedas. Manehna teh teu kudu nyare kaula ulah muka tutup kotak sabab ku pangabisa kaula tetep bakal kabuka. Namun kaula jalma hengker sanajan keukeuh muka tutup kotak tangtu bakal kojor ku racun. Ceuk Ginggi geus ngabohong deui bae sabab apanan sabenerna mah manehna oge semborono tapi kakatipu ku senjata anu aya dina tutup kotak. Tapi ulah salempang kaula tetep aya di pihak Ki Banaspati. Kitu sababna ayeuna kaula eudeuh tumanya geus tepi ka mana persiapan di dayeuh Pakuan teh. Ceuk Ginggi. Samemeh nembalan Ki Jaya Perbangsa macaan heula aksara anu ngajajar dina daun lontar. Sagalana anu diparentahkeun ku Ki Banaspati geus dilaksanakeun. Ceuk Ki Jaya Perbangsa. Naon bae eta teh? Ceuk Ginggi. Eta mah Rusia teu bisa dibeja-beja kasasaha kajaba ka Ki Banaspati. Bodoh atuh. Nah make bodoh. Iraha rek laporan ka Ki Banaspati. Eta geus eueuh waktu kaula pan datang ka dieu teh utusan Ki Banaspati. Jadi kaula kudu nyaho naon bae persiapan andika. Ongko dina poe anu geus ditangtukeun kaula cicing di dieu jang mantuan gerakan. Ceuk Ginggi. Dina poe kahiji upacara kuwara bakti tadi kaula geus nyarankeun ka Ratu Sakti yen sakumna bala tempur Pakuan kudu museur jaga keamanan di Talaga Rena Mahawijaya. Eta sabenerna jang ngabuka jalan sangkan bala tampur ti sagara herang eueuh halangan asup ka wilayah Jahwihita. Ceuk Ki Jaya Perbangsa harita teh. Cing sing leuwih kumplit deui naon bae anu geus disiapkeun teh? Ceuk Ginggi. Teuing geus percaya ka Ginggi, teuing alatan ngarasa seber mireungeuh kasaktian Ginggi. Atawa teuing geus teu walakaya akhirna Ki Jaya Perbangsa teh ngabudalkeun sagala persiapan anu geus dipigawe nya kumaha we jiga bawahan ka atasan. Jigana Ki Jaya Perbangsa geus percaya yen Ginggi teh tangan kanan Ki Banaspati. Aduh, ku kabeneran pisan tadi kaula digero ku Ratu Sakti. Lain urusan persiapan yang hareupan upacara kuwara bakti, tapi urusan 15 perwira kerajaan anu dua tahun katukang diutus nguber jalma wangkelang anu katelahna Sidarma Sungkawa. Ceuk Ki Jaya Perbangsa harita teh. Ngelepar awak Ginggi masa ngadengi ieu omongan teh. Tapi Ginggi nahan-nahan maneh pikeun cicing sabab hayang nyaho beja saterusna. Ceuk Ki Jaya Perbangsa basa ngobrol jeung Prabu Ratu Sakti tadi raja semungangluh sabab nampa panalek anu hese kajawab ku manehna. Para perwira kolot nalik naha cenah 15 perwira kerajaan ditugaskeun nyangkalak Sidarma teh teu puguh hulu buntutna
atawa ngabuntut bangkong. Nah kumaha kitu 2 tahun teu beja teu carita. Nah eta 15 perwira teh hasil yang kalak si Dharma atawa hasil maihan si Dharma. Terus lamun hasil nahan teu baralik deui ka Pakuan. Ceuk Ki Jaya Perbangsa. Ratu Sakti tadina edeuk menta kamandang ti Ki Yogas Citra. Ceuk kaula teu kudu, sabab lamun menta kamandang ti Ki Yogas Citra mikirna ngaler ngidul taratog moal jeung teu puguh naon anu diomongkeun. Ki Yogas Citra malamun cacarita sok anu dipikainggiseun teu mawa sumanget kanu sejen. Ceuk Ki Jaya Perbangsa. Jadi kumaha atuh kacendekanana dina perkara nguber si Dharma teh? Ceuk Ginggi jadi leuwih kataji ku urusan nasib Ki Dharma batan masalah anu awal. Kusabab menta sarana ti kaula nya ku kaula disarankeun sangkan ngirimkeun deui perwira ka Ponclot Cakrabuana. Kahiji jang muguhkeun kumaha nasib 15 perwira. Kadua jang ngarurug deui tempat Ki Dharma bisi 15 perwira teh kabeh eleh ku si Dharma. Kaula nyarankeun jumlah perwira anu dikirim kudu jauh leuwih loba. Kaula menta 60 perwira dikirim ti Pakuan. Tapi nu karolot teu satujueun sabab lamun dikerid peuti atuh kumaha cenah. Jang nang tayungan keamanan di puseur dayeuh. Ceuk Ki Jaya Perbangsa harita teh. Pawargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya haturan ka sadayana anu masih manco mikalandep kana dongeng Sunda, khususna dongeng Sunda sareupna di Pajajaran dina channel dongeng Mang Aa nya kasadayana mudah-mudahan dina dangat ayeuna nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat, aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lujeng waya kieu ka Nene Yani kumaha damang? Mudah-mudahan sarehat kage ka Teh Enji di Pandeglangnya. Kumaha ieu Ginggi teh ieu. Aduh. Oge ka Pak Asep Sudrajat di Kalimantan Utara haturan lujeng ngadangukeun. Pak Dede Juanda oge lujeng ngadangukeun. Bu Dokter Yulinda Belia. Lajeng ka Teh Ine Ade ujung ngadangukeun ka Kang Rocky Hidra diantos mancona deui nya. Ka channel Unda Kapanyawangan oge ka Sancai Damai di Garut ujung ngadangukeun. Lajeng ka Pak Kanu yeuh Pak Ustad Nurdin di Meikarta haturan. Teh Rita RC di Cimahi sareng urang Cimahi sadayana diantos subscribe-na anu sanesna. Oge Mamah El Hatman ka Teh Hotimah ujung ngadangukeun atos di Toel yeuh. Pandang Awaludin oge Pak Yayan Sofyan ka channel Katumbiri Sky Store haturan jeung ngadangukeun. Pak Tedi Rahmat kumaha daramang oge ka Pak Uwan Sumarna di Kampung Sukamanah Barat Cikampek jeung ngadangukeun. Lajeng ka Pak Rohendi di Kudusnya nembe sumping deui haturan kasepuhan. Ka Pak Ali Alun, ka Pak Ayep Karsim di Cimenyan, Bandung. Oge Pak Teh Linda Imut di Bandung, Teh Yom Puspa, Kang Ruslan wilujeng ngadangukeun, oge ka Kang Rendi di Ciamis, ka Kang Keweifong haturan wilujeng ngadangukeun, ka Pak Agus Somantri, Teh Tami Malihah, oge Esther Adelaide, wilujeng ngadangukeun, Teh Lila Sukaisi kumaha damang, Kang Setia Budi, oge ka Pak Prabu Arjuna di Banjarnya, anu sanes nama dikumkeun we. Kasadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana kumwe nya kasadayana. Mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Ceuk raja teh usul ngirimkeun perwira di satujuan ngan teu 60 teuing. Raja malah menta sangkan kaula nyusun daftar perwira anu kudu diiangkeun nyusul si Dharma ka Ponclot Cakrabuana.
atuh aya jalan komo mentas atuh ku kaula teh dikumpulkeun jalma-jalma anu pangsaktina ka raja maranehna sina jauh ti raja sangkan dina derna ngarebut kakawasaan dipusir dayeuh ukur jalma-jalma anu taat kana perjuangan Ki Banaspati ceuk Ki Jaya Perbangsa harita teh manehna ngomongna diseling ku muringis nahan kanyeri sabab tak dileungeunna kungsi dipurilitkeun ku Ginggi. Sabaraha perwira anu rek diinditkeun teh ceuk Ginggi 20 urang iraha diinditkeunana nya isukan wayah janari ceuk Ki Jaya Perbangsa kituna teh bari geus cakakak seuri deui ceuk manehna 20 perwira teh kabeh oge anu satia satuhu ka raja maranehna tegas teu bisa dibawa kompromi tapi taat ngajalankeun parentah raja ceuk Ki Jaya Perbangsa bisa jadi 20 perwira utusan anu rek muru Ponclot Cakrabuana teh bakal pasarandog jeung bala tempur anu jolna ti sagara herang kemungkinan maranehna bakal perlaya di tengah jalan pada ngepung ceuk Ki Jaya Perbangsa manehna jemutkeun sariwu barisan bala mati raja teh bakal tangguh lamun ngahiji cenah tapi lamun kakuatanana paburencai moal bisa ngagunakeun taktik tempur ratuning bala sariwu kalawan sampurna jadi dina prungna ngarebut kerajaan dayeuh Pakuan mah kosong di jalma-jalma anu salah neuneun kasatiaan sesa ti jalma anu karitu ukur saeutik tur bakal babari di perenanana ceuk Ki Jaya Perbangsa kaulah hayang apal saha-saha bae anu biluk ka raja jeung saha-saha bae anu ngabalad ka urang ceuk Ginggi engke ge dina waktuna Andika bakal apal Ginggi saha-saha bae balad urang nu aya di dayeuh Pakuan tur anu sabeng batan majiga anu biluk ka raja ka raja bengis anu katelahna Ratu Sakti ceuk Ki Jaya Perbangsa harita teh sabenerna Ginggi hayang ngorek leuwih jauh ngan manehna oge perlu hati-hati sabab sieun akhirna ku Ki Jaya Perbangsa jadi curiga waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos nya sakitu rupina dongeng Sunda sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 66 pangapunten para wargi mitra kaum dangu sadayana saupami parantoskeun seri anu ka 66 ieu kedah ngantos deui yeuh alarasan naskah dongengna anu katampi terakhir teh mung nembe sabuku janten katawisna kedah ngantosnya pilih telat gitu dongeng sareupna di Pajajaran di Pedar deui ku Mang Aa rupina mah engke baris diselang heula we ku dongeng anu sanes salian ti dongeng Den Ratih Mandi Getih ke aya dongeng Pedaran dongeng anu sanes anu aya dina channel dongeng Mang Aa sakitu rupina anu kadugikeun anu kasanggakeun hapunten anu kasuhun wilujeng kantun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.